Hah, spiona mana? Punten mang, tukang ojek. Mohon bade ka mana? Pami ka Parongpong sabaraha mang? Ka Parongpong mah 25 paling Pami ka Cihideung sabaraha? Ka Cihideung 20 we lah. Pami ka Setiabudi sabaraha? Ka Setiabudi mah paling 30 Pami ka Panorama? Ka Panorama mah wios 15 lah. 15 nya. Pami ka Cikijing? Ka Cikijing naik ojek ngaco. Naik elep atuh ka Cikijing mah tuh di leuwih panjang. Oh nya ka Cikijing mah naik elep. Ai ka Mekah sabaraha? Ka Mekah naik ojek. Naik haji ka Mekah mah. Oh nya. Punten, abi nu lepat. Ngaco. Pan nyaho orang teh tukang ojek lain travel. Nyantos satua nyungkeun di hapunten ieu mah kalepatan abi. Ieu teh naroskeun teh ka ditu, ka dieu. Jadi sebenarnya bade ka mana, Moal ka mana-mana abi mah. Ai moal ka mana-mana mana atuh kejeng naroskeun. Kalaresan abi teh nambah ngalih ngontrak ti palih ditu, tah can gaduh padamelan. Rencana mah bade ngojek cuman bilih lepas hargina. Si anjing rada tolol sugan mah. Nya nambah kapikiranna ngojek, bingung bade damal naon deui atuh dah. Geus sakalian motor urang dibeuli moal ieu. Eureun aing ngojek dagang hordeng sakalian iki carana mah. Wios lah 500 mah ku abi di artosan. Heueuy sia teh atuh. Naon kejak dibeuli sagala. Pira kurang dek dagang hordeng geus idit kitu Naku naon jelema teh meni sulit pisan. Sembarangan pisan. Butut-butut ge berharga. Hah? Spiona mana?